Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidaraini. Wa fi hikayatin kana kabuktosan di ba'di salihina eta tetep di sabagian jalma anu saroleh. Akhun salihun ari gaduh dulur-dulur anu soleh. Jadi kapungkur sabagian jalmi-jalmi soleh gaduh wargi atanapi rerencangan anu saroleh. Yazuruhu anu sok silih ziarahan, silih kunjungan ya akhun salih dulur nu saroleh ka sapalihna anu sanes jalmi-jalmi nu saroleh. Kula sanatin maratan tina setiap satahun sakali. Faja'a maka datang ya akhun salihun dulur nu saroleh teh maratan dina sakali-kali li ziaratihi pikeun ziarah ka sapalihna jalmi-jalmi nu soleh. Fadaqa maka ngetrok ya akhun salihun babahu kana pantona ye ba'du salihin. Faqalat maka nyarios keluar suara di jero bumi teh saha jaujatuhu istrina jalmi anu ba'du salihin. Man hadza saur eta istri, man hadza sahari ieu saha eta. Faqala maka ngajawab bi akhun salihun aku jauh jiki aku ari kaula eta dulur atau rerencangan salaki anjeun fillahi dina agama Allah ta'ala. Ja'a anu datang di ziaratihi pikeun namu ziarah kasalaki anjeun tegas nama ka ba'du salihin. Faqalat maka ngajawab ya istrina zahaba geus init cenah keur kalaluar salaki kami ba'du salihin teh yahtatibu tingkahna salaki kami teh keur neangan suluh. La raddahu muga-muga cenah ulah balikeun deui eta teh salaki kami teh saha Allahu Allah tur kudu ngabalikeun deui kembae. Wa balagot sareng ngabangetkeun atawa ngaleuleuwihkeun ngewana ieu istri ka carogena bisabihi dina kagorengan salakina. Caritana mah ieu teh istri teh kurang soleh teu soleh. Nalika aya tamu dulurna ieu salakina teh teu dititah asup malahan ieu istri teh ngomel ngomongkeun di jero imah ka ieu akhun salih bahwa mudah-mudahan mah salaki teh kudu balik deui lah. Intina mah ngagorengkeun kana jadi salakina. Pabaina maka dina hiji mangsa wa ya akhun salihun teh kadzalika nuju milampah hiji padambelan nuju ngobrol ngariung wa idzan bi akhihi keur kitu datang dulurna anu tadi ditaroskeun teh qad hamala bari mawa temen-temen mawa naon al asyadu singa
hazmatahotobin ieu singa teh mawa beungkeutan suluh. Wa huwa sareng ieu singa teh muqabilun anu nyinghareup anu nyinghareupan bihi ka eta ba'du sholihin. Tegasna mah nalika ngala suluh teh balik teh mawa singana ditaikeun kana pundakna suluhna ditaikeun kana pundakna singa. Bari ba'du sholihin teh aya leumpang di hareupeun singa. Jadi teu ngangkutan suluh. Suma anzala saterusna nurunkeun ieu si ba'du sholihin teh istrina sok ngaawon-awon ka carogena an dzakhril asadi tina tonggongna singa. Wa qala teras cumarios ieu ba'du sholihin ka singa saparantos nurunkeun suluh idhab indit anjeun barokah moga mangga barokah sa Allah pika ka anjeun. Ngomong kitu ka singa. Suma dohola saterusna ringkas carita ararasup weh teh ieu ba'du sholihin ngasupkeun ka imahna akhahu ka dulur-dulurna ka jalmi-jalmi tadi nu ngantosan ieu ba'du sholihin bada taslimi sabadana uluk salam alaihi ka akhun soleh wa tarhib sareng ngabagiakeun ieu ba'du sholihin bihi ka dulurna. Fa'at amaha terus maparin katuangan ieu ba'du sholihin salaki nu soleh teh ka dulurna nu soleh. Suma wada'ahu saterusna saparantos tuang dibagiakeun. Suma wada'ahu saterusna pamitan ieu akhun soleh teh ka ba'du sholihin ka carogena istri tadi. Wan soropa bari jeung satengah saterusna marena teh malengos indit ya akhun sholihin ala ghayatil ujbi kana banget atau heranna kaget min sabrihi tina sabarna ieu ba'du sholihin alaiha kana awon akhlakna nu jadi istrina. Cenah isalakina sabar bager ai pamajikanna goreng adat. Wadami jawabihi sareng teu ngajawab ieu carogena teh si ba'du sholihin teh bisa biha dina rewelna istrina diantep we istrina teh teu pati dihaminan. Saking ku sabar-sabarna ieu caroge mayuna istri anu kirang soleh. Sumaja saterusna datang sa akhuhu datang deui dulurna teh bil amisani dina tahun-tahun kadua dina tahun salajutna. Pada qalbaba terus ngetrok panto ieu akhun soleh teh tamu teh. Faqalat maka anu ngawlar imra'atun hiji awewe man hadza sahari ieu. Qala ngajawab deui ya akhun teh akhu jaujika akhu ari kami eta teh dulur salaki anjeun. Ja anu datang ieu kami teh ya zuruhu tingkahna ziarah namu ka dulur kami nu boga ieu imah. Qalat maka ngajawab ya awewe marhaban wilujeng sumping atau bagja temenan. Wa balagot sareng ngabangetkeun ieu zaujah pisanai dina ngalemna tina mujina tina nyaikeunana alaihi ka sareng janten carogena wa ala jaujiha sareng ka salakina eta jaujah. Jadi ngalem ieu mah beda jeung nu kahiji. Nu kahiji mah judes ka tamu teh terus ngomongkeun nu jadi salakina, malahan mah si salakina teh ulah balik deui di leuweung teh bari ngalasuluh teh. Aya nu hiji deui mah ieu nu kadua awewe nu ngawaler teh
malah ngalem ngabagiakeun ka tamuna tur nyai-nyai ngahormat kanu janten sarogena. Beda jawabanana. Wa maratu sareng miwarang izaujah ka akhun salih binti zorihi kana ngantos ba'du salihin carogena. Encek urang akang antosan kumargi caroge abdi nuju aya pamengan nuju aya di luar teu acan suping wayahna antosan di luar heula. Faja maka datang sa akhu khudulurna teh si carogena ieu nu gaduh bumi. Wal khatobu bari mawa suluh ala dokhrihi dina tonggongna ieu ba'du salihin teh jalmi nu saleh teh. Fadakhalahu maka ngasupkeun ieu ba'du salihin ka akhun salihun. Wa ta'amahu tur maparin katuangan. Falamma aroda maka samangsa ngarep akhun salihun mufaraqatahu kana rek pisah sareng ieu ba'du salihin salahu naros ya akhun salihin ka caroge teh anu kanu bumi teh ka pribumi teh amatina perkara roa anu ningali mintil katina tingkah istrina anu kapungkur wahadi jeung tingkah istri anu ayeuna. Wa min hamil asadi sareng tina mawana maung atau bahu kana suluhna ieu ba'du salihin. Faqala maka cumarios ieu ba'du salihin, ya akhi hai dulur kami tufiat maung teh geus maot. Tufiat geus dimaotkeun tilka syarosati bojo kami anu goreng akhlakna teh anu sok ngagorengkeun kami. Wa kuntu sareng ayeuna kaula teh sabiron anu sabar ala suomiha kana awan akhlak bojona anu baheula. Fasakhara maka nundukkeun saha Allah taala li ka kami ala asada kanu singa disobri ku sabab sabar kaula alaiha ka eta bojo anu awan akhlakna teh bojo nu kahiji teh ku sabab sabar ku Allah ditundukkeun singa ngabantuan ngala suluh nu jadi carogena. Sumata jawaja sama sanggeusna maot tah istri nu kahiji sumata jawaja terus kami kawin ka awewe nu ieu hadhihi salihah ieu istri anu salehah nu kadua teh. Wana sareng ari kaula eta fi rohatin kawin jeung nu ieu mah senang maaha sarta ieu istri soleh teh soleh teh. Fan koto amaka pegat ani ti kaula naon al asyadu singa maksudna Allah teu merede kelebihan ka ieu jalmi sabar ai baheula mah ku sabab sabar malawan istrina ngalayan istrina nu jahat ku Allah dibere singa ngabantu ku sabab ayeuna mah istrina soleh nah si singa teh tos teu ngabantos deui kanu padamelan nu janten ieu ba'du salihin. Fahtajtu maka mika butuh kaula an ahmala kana mawa kaula al hatoba kana suluh ala dhuhri kana punggung kaula jadi nama langsung teu dibantuan ku singa li ajri rahati karena arah-arah bagja kaula ma'a hadhihi shalihah sarta ieu bojo kaula anu kadua teh kumargi solehna jadi dicabut. Intina kesimpulanana ku sabab sabar Allah maparin ganjaran kasayan nyaeta bisa nundukkeun singa saingga ieu singa tiasa ngabantu ka ieu caroge teh ka jalmi nu saleh teh. Tina tingkahan kaduana perkawinan kadua kumargi istrina saleh Allah teu nundukkeun kana ieu singa supaya bisa ngabantu ngangkutan suluh di leuweung ka bumina. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana. Barakallahu li wa lakum.